mama said slide. Aing ngarasem amat sih tos dahar. Semoga rokok-rokok acan. Pemajikan mamarahan bae. Pusing aing mah. Mak, di mana? Aing bang yo, nak ngarit aya borongan di ditu. Oh, dia nulu si Saiman tuh. Ang tengah dulu. Ang gagaraan yun, nakabyang-bong. Ay, borongan. Garaan din ya. Oh, yung katinggalan na yung wala, yun. Oh. Li, dia karnaon. Boga rokok tuh yo, ay ngararasem. Kok duit kita gablog, ay nungan si Saiman ti tadi. Itu, eta si Saiman dan bayar utang ke aing. Oh, eta si Saiman kuat di hutangan. Aing buru-buru nak mantuan si Rojak di Beongbong aya borongan. Oh. Oi, aman kepanggil si Saiman titah ka dieu nya. Heeh. Siang nangguan kebel di dia aing terus ngaborong kencaut di pasar jeung mayar hutang aing ka dia. Geus ka dia. Sungut aing geus sararasem yo di rumah laro di tadi aing ngarokok. Yo, duitna. Naon nih tadi duit sakitu? Teu meunang rokok sabungkus-bungkus acan. Weh, le, nu penting mah aing niat bayar ka dia. Sia, ajakan gelut sia ka aing. Aing mah teu ngajakan ribut ka dia. Aing mah niatna ge bayar hutang ka dia. Ajakan gelut sia ka aing. Nah, naonan ieu? Aing geus aya naon ieu, aya naon? Cisman bayar utang ngan sakieu doang, teu meunang rokok sabungkus-bungkus acan. Naon deui eta ge mayar batur ge adam. Geus dikeraskeun bensin sakitu ge. Nyaho ya kolot-kolot si Rojak bae ge nyaho ngartikeun aing. Ari dia kolot-kolot tidak ngartikeun ka aing. Aing mah ngartikeun, tapi semut aing teu ngartikeun. 7 poe 7 puting aing teu ngarokok jeung ngopi. Ribut mendingan ngilu aing dia jeung si Rojak ngoret di Beongbong menang duit beli rokok sebungkus. Geus ge. Budak tak mau sekaluli tak lebar aja lemah tak sasangaran tak Rojak, maju Saiman, maju Adung, Madali. Itu sore ya, orang yang freaking bos be minta jatah orang ya. Ayo. Yuk. Bos. Angga sekali ya di iya. Coba didatamin. Rojak, Yuk. Madali, Yuk. Adung. Ayo. Siap. Nah iya nya yang bisa merah sakit dong ya hampura yo nya. Isukan dek tuh gawe deui. Aya borongan. Angges. Tapi lain boga urang ieu mah. Boga sirainan. Nan ka dieu nan. Ya budak ya bersih ae. Sia kan tadi nain anak buah ya budak ya. Laju kumaha ya isukan budak kita kuli ulah ya. Wih, sarariap tuh anak buah dia nak. Coba sariap. Siap. Siap. Berani bayar berapa ka urang? Wih, kayak heula aing nanya heula ka bos dari ya gawena baragus henteu. Weh, pasti bagus urang mah. Tuh bagus cenah ge bos ya budak ya gawena ya. Jamin bos. Dijamin ya bagus. Siap. Geus ke masalah gaji mah ka anak buah aing bae kabeh geus diserahkeun ka nyana. Tenang bae anak buah mah urang ngatur di sawah. Jadi kieu mah nya. Maha ya. Ieu budak urusan kabeh. Ieu budak arek
gawe. Kebayar mau ku sia eta. Weh, masalah gaji mah tenang aing geus kompromi. Masalahna aing ge rokok geus bontot yo. Geus gampang. Gaji aing ku sia ge yo. Geus gampang ari masalah gaji sih eta kasih sarkawi. Ieu budak digaji anu bener. Pan aing mentana ka Sarkawi. Pan aing lain ka sia bos mentana kawan ka batur si Sarkawi. Ari masalah sarkawi ke urusan aing. Arcan garawe berang peuting dibere darteu kudu dungan sia. Can. Ari batur ku ditanya dar, aing henteu tanya dar Ari sia. jam usulah dahar lah ngerokok be berang Weh, peuting. aing pernah di peraban rokok bae bos ya. Kedeung ngangan padagang ieu padagang amat sih. Dagang mudik. Singi dagangan telaku-laku ti berang sampai kuari sampai ke tiis deui ieu gorengan aing telaku-laku pusing sareng teu boga rokok acan aing pusing baing neuk hareup lah sugan aya milik gorengan tiis gorengan handap gorengan tiis kabeh aya di dieu sampai ka gulung-gulung jauh aya di dieu kabeh harus mulia Pengdeng aing tadi tukang gorengan itu di mana itu coba? Di mana? Coba ilikan tukang gorengan di mana? Mang. Jai ya, Mang. ya gorengan ya Coba gorengan naon sih ya? loba Iya, nahan tuh coba ya. gorengan aing geus diisuk gitu laku-laku main belangkeun bae sia mah teu para rubuh Gorengan saya sasek bawaan ka dia, jing. aing teh laku-laku diisuk ieu Kumaha ya, Bos? Aik teh eta gorengan. Hei, ieu kan hakana ulah sok sepak-sepak walaupun tiis ge. Nanti isuk eta mesti. Geus ulah kitu cokot ku dia eta pulungan aing bayar kabeh. Aing coba tanya na budak tah aikeun deh eta ngadahar ku situ gorengan. Dak teh ta gorengan teh sapina. Dihakan ku aing. Weh, dia mah kababina amat dak katai-tai. Atuh kumaha jeung urang lapar mah berang peuting gawe bae. Oh, goblok teh dunungan dia. Geus mending gawe di aing pokona mah tentram we. Oh siap. ayo gorengan aing mah geus nyen capek-capek ti beurang sampai ka peuting ya jadi diborong mah ya Semang tenang bae diborong ku urang. Mamang ge boga pamajikannya. oh Geus kami dibayar mereka dia mang lah. Anak buah kami mampu gorarableg ya. atur nuhun nya kakangnya aduh ieu soalna pamajikan ti isuk teu dahar-dahar anak teu sakola-kola Insyaallah. oh aing sedih sekolah mang atuh aing kekurangan modal pagawean aing cuman ngarit doang ti isuk sampai beurang sampai ka peuting ieu sampingan aing jualan gorengan malah ditaburkeun ku si Sakman sialan doangan Asia mah gorengan ku sih dibawa jing, balik gitu. Kendi bae dagangan aing Sakman Geus gampang eta mah urusan bos aing masalah harga gorengan kena beras eta harga gorengan. oh geus aing mah yang penting tanggung jawab biasanya Oh geus tinggal hitung dong tinggal berapa eta kabehna. oh geus kabeh totalna eta gorengan 80 juta Arek 80 juta geus gampang ke aing ngomong ka dungdung dengan aing ka bos aing. Gorengan mah ke bos aing nu tanggung jawab sampai ngebayar kabeh teh gorengan. Eta gorengan 80 juta aya duitna. Mang ieu dibayar cash tak transfer mang. ari cash ari nek transfer teuin ATM aing ngebadeg di imah loba Amun 80 juta mah orang duitna beak tadi ngagaji barudak nu lain. Mang ke urang ditransfer kabeh. oh geus ditunggu ku aing Ah. 80 juta aing menang duit Oke, baiknya jangan ke sorenya. Sia gara balik marandi itu karaset ulah geus mandi mah. Sia masalah pagawean isukan bes ya, tapi kudu jubu sia nya. Geus gara balik ka ditu lah. Geus. Nuhun bos.